Dirinya? Kemana wae tuh? Kemana-mana. Biasa wae sare. Ninggalin si Upi tuh? Ngalian biasa ngimpi mah nih ngalian tapi eueuh di dieu. Asli ya. Dinas ya. Keur dinas di dia. Naon? Penting euy. Si Upi apa kitunya? Apa naon? Iya, Pak lagi ya. Lagi naon? Eta nu jangka awewe. Oh, Rago mah eta apa? oh. Aing. Gitu. Nu kitu wae eta apa? Di mana tapi rasa kawan tapi di mana? Apa kitunya? Biasanya sok apaleun ka awewe mah si Upi mah berhantina. Hah? Sesuganan gitu aing geus nu kitu mah. Nonton sugan mah. Hayu, Ayo tengah kampung. kan itu meureun. Adit. Kamana barudak teh yakin can araya wae. Engko aek dianceun nu bisa cenah ka Mang Adem. Aek Mang Adem mah jampen age anti leupas sakali ngae teh nutur tuluy. Teu yakin can araya wae kamaran hanya. Tuh nih ngasih kopi. Iya, itu geuning bener euy. Kabar kenapa? Hayu. Rek mah kada lewas. Kenapa bisa apa gitu? Ya tuh, ajaran Mang Adem kurang ge mata kieu teh. Adem. Sama Adem anu bisa ngubahkeun pelet ngan. Cek didinya teh ya. Nu kieu. Bae diuk ieu bae diuk. Sok. Itu nguan teh tadi jeung teh. Ka mana engko rek tadi anteu tapi ka mana? Iya nganter ieu 1 juta mimpi teh ya. Kurangan gerasana hayang ka awewe mah. Ada kumaha. Urang mah geus loba we mah, mana ngimpi kumpul. Geus jadi kewajiban ya Allah ayeuna mah. Siga mana jiga na kawingin nang ngimpi beureunya. Heeh atuh. Bisa lah. Urang mah dunia mimpi. Jadi kumaha teh kata Mang Adem mah? Si Opik nah. Kenapa? Susuganan wae geus ka Mang Adem mah. Moal jomblo deui aya. Ye, Mang Adem mah anti leupas sakali pelet kieu. Kieu langsung kieu. Langsung kieu. Aduh. Kageplek langsung kieu tah. Nama tuh enak. Ayo lah. Si Opik kuat. Ayeuna lihat ayeuna ya. Udah ya. Biasa. Naon? Baperan beteungna. Panggilan alam, Panggilan alam. Beteung Biasa. Biasa. Aduh. Urang heulanya Atuh sok aya wae. Puguh teh apa? Diharap pertigaan cicing ulah ka mana-mana di pertigaan teh urang teh ke pertigaan urang biasa panggilan alam baperan. Oh, nu patokanna aya tangkal Kalapa. Oh, kalapa itu. Heeh, didinya. Oh. Kayak tanggal kalapa didinya cicing. Heeh. Ulah lihat teuing. Wah, guat itu. Nah, Ayo jangan lah. ajuk. Ayo ka ditu lah. Wih, asal jauh lempang teh. Eh di mananya? Lilinian kieu nya. Di lieur kieu euy. Nama ka ditu lah urang neangan. Sugan geus deket deui nya di badinya nya. Digana mah. Ayo. Marana pasien hiji acan itu biasana sok saminggu 3 mah aya pasien daratang terus hiji acan ieu pasien asana minggu ayeuna mah sepi pisan sugan lah minggu ayeuna aya sugan di kamari asa sepi Jangan aja. Ti biasa ti cai bieu teh aya barodak di tangan teh ka guru cenah. oh ka dieu nya bae ka dieu atuh sugane ieu aya hayangan pelet ka awewe cenah hayang kieu tah jeung awewe teh. gampang gitu mah Gampang keur ka awewe keur kana dagang keur sagala rupa ge aya nu kitu mah aya aya nu kitu atuh ieu ka barudak heula. sok bawa we barudak ka dieu Siapa teh? mau pengger nyasa gitu Can aya orderannya. dan sana ya sok bawa we barudak ka dieu Tidinya geuning. Aduh, Kadem kagetna. Ya Allah, sugan teh saha. Ngerti ada dengan daguan? 3 tahun dia. Biasa macet dengan Milih. untuk aya pucuk jamu. Pantesan. Kamera ti ieu Kumaha aya eta teh? Kumaha aya? aya ayo urang itu ya mah. Mang Adem teh ya. Heeh, Mang Aya Adem. cenah. Mbah Adem Adam. ngesiap can.
Wah, deg-degan ya Allah, Gusti Agung. Deg-degan sih. Deg-degan. Ye nya ka guru urang mah kudu refleks, mimiti tarik nafas, kalem. Kalem. Asa tapi Mang Adem teh tapi sahanya dibayang-bayang teh. Atuh da. Tong babakir nama ini bisik. Ayo kah? Loba urusan itu nah. Ayo atuh ayolah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok Jang, lewat Jang. Ada di dia lah. Sok kana sok. Iya. Di mana itu Jang asal teh? Di itu Kali Kulon. Oh, Kali Kulon. Nah, janten ieu guru anu hoyong ka pajang ka istri teh. Oh, anu kamari diobrolkeun teh ya. Nya. Hayang kumaha tuh Jang sadar-sadar Jang teh? Itu tuh yang itu. Tapi teh yang hayu ka awewe, tapi tos seueur awewe teh abi teh asli. Kan dina mimpi. Nurutan mimpi. Hayang janten laris dina kenyataan gitu. Biasa wae sih, biasa wae disareatan gitu dia. Ngan aya mantrana anu kedah dibacakeun gitu pamit gitu. Da kumaha mah teh asa kitu aya mantrana eta teh. Nya. Geuning ribet, Pak. Ge Itu ieu. segala rupa kayak kedah dipeser, segala rupa kayak kedah aya pamulina gitu. Jadi itu sembarangan gitu. Aya pameserna gitu. Mau ya tuh. Sok cobi heula we. Cobi heula. Cobi heula. Cobi heula we atuh. Oh. Ayeuna we langsung gitu. Langsung we, Pak. Tapi apa sekali kira-kirana mantrana gitu. Kumaha? Tengetkeun tenget. Kela manggera heulanya kela. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Saya. Saya mantrana geus saya. Siapnya mantrana? Siap. Opik yang tinggal pik. Mantrana kieu. Mantrana teh. Jadi ujang kedah sambil jongkok atau nabi bari kieu oge tiasa, kieu mantrana teh. Bung brong, dalamis bulu mayung, bung brong, pakuwong doblus. Biasa engke. Engke ku abah di pasian ieu. Tangapkeun pik. Oh. Di pasian jimat lah, mun jimat teh mah kitu ku abang kayak gitu. Bapak teh asa ciga mirip babeh abi, tapi Lain eta mah, lain. Abah mah di dia sehari-hari ke di dia abah mah. Tuh, di Halusinasi. Mana Papa bari dinya mah di kota. Abang haya euy. Masa ini mah Lebatin kepikiran itu jangan saya lebatin kepikiran. nyokot duit. kita Sok ayeuna mah ada ieu kaset kita. Ieu mah ada ieu. Sok kayak aduh heula sok ayeuna mah. Dinya mah kieu euy. Nak persyaratanana sok. Iya tuh. Sok. Iya. Aya persyaratanna sertifikat sare. Nah, biasa we persyaratanna mah. Acis persyaratan eta nama. Yang Sok, aduh heula ayeuna mah sok. Anu tuh. Kata balik ke dia, Beb. Orang yang ulah Kok gimana ya? ketang. Hiji atuh. Orang mah masyarakat eta bukan gimana hiji. Mana mana? Mana Siap. Nih, kata bisa. mantaran. Cengkok. Ya, datang lagi. Tuh dengan ayam mengadamna. Ayo kali itu ah. Salam. Mang Adem, Mang Adem. Ya sok, kumaha entos saya ye nu kamari da berapa teh sok calik lah. Aduh, aduh ya, Pak. Terus saya Apa sih? Jadi kados ame lancar, ame lancar. Lancar mana? Saya rupanya gak kudu iya kudu lancar urusan mah mun teh kitu kan teu lancar kami ge. Kata enak tuh. Tah ieu ku abah diserahkeun. Omatnya itu ulah sembarangan make gitu kudu dina pas ieu napisan dina pas urang butuh ulah disalahgunakeun nya. Gitu abah yang ke Ditampil. tah abad omat mantrana nu kita teh. Oh, gitu tah. Ditekan, Ditekeun nya gitu. Insyaallah ge eta. Wih, sekali. Ai kami ieu mah naon ieu? Ieu mah ulah. Ieu mah berat ieu. Ningali Pak. Mah kuat nyadakna ieu mah kuat nyadakna ieu mah. Selesai. Ieu lagi manggil anu ieu, manggil anu sekiranya ku urang teu kapanggil begitu tah. Ieu mah masih kelas menengah ke atas. Oh, naon ya, Pak? Sok mangga sok.
Boyanya. Sok. Itu kumaha itu. Yuk. Tos ada mantrana bisa salahnya. Siap. Sok. Doakeun sok. Ya, wi ya. Enak. Cobaan heula lah enak mah. Mantrana tapi ulah make ieu. Mau makan gitu. Ulah make ieu. Simpen heula mana nya. Siap. Tok cobaan. Diri kelah. Asa kieu cek Mang Adem teh. Semuanya siap digoyang. Hei. Nah, sama enak dong. Mana tuh? Bunglong. Oh, tadi kitek-kiteknya. Tok man. Bung pak gop doblus. Gitu aja. Bener gitu. Tapi ente aya wewe. Tahu Coba kali itu. cobaan kali itu. Gini, aya nu tadi. Cobaan lah ya. Ya. Assalamualaikum. Neng ngiring calik. Naon sih? Geus sararempit tek naon yang calik teh sakit teh ka mana? Kagak lagi. Cik, bener euy. Cuma ke eta mah eueuh hasiarna teh. Heeh, atuh da sia mas make ieu. Bener cek Mang Adem aduh. Ya cobaan lah make ieu lah. Coba. Panggil panggilkeun. Engke Bener. Sebentar. Nya, wi, gelap. Iya, Wi, cing, kana kasepi. Harus. Cobanya manteran. Bung belum pakup dobus. Nah langsung kieu. Gini, Pak. Bawa ieu mah langsung cobaan. Ayo tah. Nah, kinari teh kebon deui. Henteu si Aana teu penen deui. Oh, encan gitu, acan cenah mah. Neng, biasa dulu. Oh, mangga. Di dieu we atah, di dieu caketeun abi wios, caketeun abi we. Nuju naon di dieu wae. Abi teh nuju calik we geuningan. Uang jajan-jajannya Ka mana? kemana wae jeung amal lah. Hayu ah. Ayo. Hayu atuh. Enon deui. Panggilan alam. Mana ya? Iya nih, aduh biasa panggilan alam. Wih, tipayun lah. Kayak orang musuh biasa. Kan di dia. Jadi tungguannya koneng. Ya tipayun neneng. Kayak hanya tuh. Siap. Ya Allah. Allah, Gusti. Poho iya kalah dipakai. Mana naon gitu? Susuganan mana naon dah. Nah ngumpul iya atuh. Isin neng jauh. Mangka ditu susul. Tadi orang mana? Sama orang kulon. Susugan ka Bogor can? Acan kan. Iya. Jadi bibit euy. Udang urang atuh. Dilai ngopolna ka mana wae? Tah, dengan dah. Geus ngobrol teh? Geus. Bieu mah da kawet. Jadi kieu beda jeung tadi. Nih si kabuntelan gitu. Ayo. Mau jadi abi ge ayo. Neng. Ayo mana dikumahakeun itu si Neng jadi kabur gitu. Di kekumahan nah jadi kieu nya di sana Mang Adam teh kumaha cenah? Teu bener kieu. Bawa diajakan kumana eta mah. Aing kacau. Anas geus beak duit di dieu. Kumaha nya Mang Adam teh? Astagfirullahaladzim. Bawa tadi. Urang geus ngompol ka ompolan jeung ieu. Aduh. Di ompolan. Poho kacau ieu mah euy. Kumaha tuh ayeuna? Nah, geus kumaha deui? Suupi euy sugan aya solusinya. Solusinya. Ayo. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Kumaha baru dak ngeduang da obrolan.
tos. Kumaha cenah? Beres gitu beres. Beres. Ah syukur. Pokona mah. Kieu we pokona mah. Baik engke lah aya keur ieu mah keur sekalian jalan-jalan mah engke biasa. Nuhun Nuhun nya. 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 Mang Adem mah itu tinggal bieu tah mah. Nah, ieu mah ieu bari sangkongkol jeung Mang Adem teh. Aduh, sebentar ieu mah sopi kala bejakeun ah. Iya teh. Hanas geus muka ceng-celengan teh. Pik. Sedih urang euy. Tadi di ditu ieu Mang Adem jeung Teu percaya deui Mang Adem mah, Mang Adem. sangkongkol jeung orang tadi. Naon sakongkol? Heeh. Aduh, saya Bener. jayana nama rumah Jailan yang anu hasil-hasil lah lambung. lambung dan baik. Lambung. Heeh. Mananya kemana yang anu hasilnya lah. Itu tuh, ayo tuh, ngasem tuh. Mana itu kata? Ayo. Wih, Oke. tanya langsung. Coba, enak-enakan. Alhamdulillah. Hiji. Enak deh. Ayo, dari gini. Oh. Geus tas sakit ge cukup. Hah? Ayo. Ya kira ge bayar. Oh iya. Mah jangan bayar. Rambung. Tuh mah. Tuh, gini. Mang Adem. Geus pusing lah, geus beak ceng-celengan atuh. Ai mantra teu cek gua. Geus bakal Mang Adem. Bahkan enak. Wah, bere ieu nu hasil lah. Ayo lah, bere ieu. Iya. Tapi ulah dibeja-beja, api-api we. Siap. Hasil. Uang bahas dendam. Assalamualaikum. Salam. Mang Adem. Jang. Tama. Kumaha alhamdulillah. Pasti Kumaha nu kamari teh sok di kola. video we. Alhamdulillah Mang Adem sareat nanti Mang Adem. Nyangut gitu, ya, ya? nyangut alhamdulillah. Syukur ikut Pisan, aduh. Mudah-mudahan sing ieu nya sing terus gitulah. Alhamdulillah. Eta mah bisa pakai kartu ka dieu eta mah multi gitu. Iya atuh Mang Adem aya oleh-oleh Ya, tapi saalit punten pisan ya. Nah, merah dahareun itu barudak mah. Mohon Iya biasa we Mang Adem lah. biasa we nu kieu Naon cenah itu ya? enak teh ieu Enak. teh di Ngalipik. di Cidahu. Cidahu. Mohon tapi enak pisan ieu teh. Bisa nih teh. Hese ngalag emang itu. Cik nya. Biasa jeung sangu, biasa jadi lalap. Oh, Tapi enak mah sangwan. sangwan cik ngebian atuh. Semuanya. Sangwan dan sebenarnya. Sok ta. Enak dah. Pak. Enak. Enak. Kok mau disangwan dulu? Enaknya enak tuh mah. Buah nahan ya. Buah teman hese ngalag ge. Kepangan ge. Kudu di ieu. Buah nahan ya deh. Wah, Pak. Wah, gitu, Pak. Oleh-oleh mah. Ya, udah jeung sangu, udahnya mah. Ulah tegang kita tuh. Nah, eta Najunan ieu guru. Oh. Dem, atau kenal ieu mah. Oleh-oleh ya. tadi. Tadi ieu mah yakin. Adem ieu. Oleh-oleh kongko ya Mang Adem ya ieu. Bener ieu mah. Benar ya Mang Adem. Hanas geus beak ceng-celengan. Mang Adem lah. Aha. Từng ingat oleh-oleh teh mah. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin. Disehatkan selalu. Amin. Dan jangan lupa tonton terus keseruan kami di channel Kenal Pendi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscriber. Guys, Kenal Pendi. Mantap.